Tah ieu teh abi nembe euih ti tukang sayur peser tahunna 5.000 sareng meser pokcoyna 2.000. Tah tadi ge abi nuju di jalan teh papendak sareng tukang lauk meser lauk kembung we 2 siki mah eta 10.000. Ieu laukna tos dikumbah atos dimarinasi lanjut we bade digoreng. Tah laukna ku abi dikeuretan aralitnya jamih janten opat. Hai, assalamualaikum. Lanjut we abi teh bade ngeuretan cabe bawang sareng tomat sareng daun bawang. Lamun si tahunna teu janten dipasak ku abinya da seueur teuing pan engke we deui kanggo santen. Lanjut we ngulek bumbu kanggo si laukna, bawang merah, bawang putih, bawang bodas sareng muncang ditambah jahe. Wih deui kana laukna tos asak mah lanjut bade diangkat gitunya terus bade numis bumbu nu meunang ngulek tadi. Lanjut dipasihan kunyit bubuk, terus bawang putih bubuk sareng daun jeruk. Amih teu bau hanyir, tapi da teu bau hanyir sih da tos dimarinasi tadi teh ku abinya. Nah, atos seungit atos asak lebetkeun si cabe sareng tomatna. Tah sesa cabena kanggo numis si sawina. Terus lebetkeun cai tina cowetnya da nyaah keneh kapan dina cowetna seueur bumbuan. Lanjut kasih sesening, penyedap, pecin, uyah sareng gula. Tang hilap lada bubukna saalit wenging seueur teuing da bisi lada. Lanjut cemplungkeun si laukna terus dikulah koleh atos dikoleh-koleh kieu mah nya lanjut we ditinggalkeun ku sabab abi teh bade numis di kompor sabeula. Kangge numis sayurna abi ngangge minyak jelantah we da seueur keneh nyaah panya da minyak jelantah ge mah sae bersih. Atos seungit atos asak nembe lebetkeun si pokcoyna alias sawina. Lanjut pasihan sesening, pecin, uyah, gula sareng penyedap. Ieu teh videona asa burem abi teh ternyata hilap tengah hurungkeun lampu kan biasa nama dina luhureun kompor teh sok hurungkeun lampu ya henteu jadi paroek keur mah imah enjing keneh. Kan we si sayurna tinggalkeun euih deui kana laukna. Sabab caina teh tos surutnya terus kabeh dipasihan daun bawang terus dikulah koleh. Lebih nikmat lamun ditambahan ku peuteuy alias pete. Beuh mantul. Lanjut we dipareuman si komporan. Kompor atos dipareuman lanjut we bade dipindahkeun kana piring si lauk. Kenging seueur pan jantenna nya walaupun 2 siki tapi da dikeuretan jantenna jadi opat. Lauk nu tos dipindahkeun kana piring mah euih deui kana si sayurna. Tah ieu ge sayurna ge atos asak, da tos lalayu sadayanya, lanjut we dipareuman komporna alias dipaehan. Dipindahkeun kana mangkok seperti biasa mengejar waktu, da ieu teh abi masakna teh enjing keneh. Namun lauk kanggo si dede mah nya benten deui sanes ieu. Ieu pes mau lauk kembungna tos asak, ieu sayurna gitu nya. Jadi pasakan dinten ayeuna ngan sakieu, emang biasana ge sakieu nya. Hayu cang